Ayeuna urang dongeng deui. Di hiji pasantren kacaritakeun aya gunem catur antara mama kiai jeung santrina. Ieu dongengna. Bari ngobrol di tengah kobong, mama kiai tuluy nanya ka Asep. Ari Asep baheula masantren di mana? Mani pinter? Cek mama kiai. Di pasantren kidul mama. Nyaan mani pinter ngalalaukna teh nya. Eta we karek sabulan masantren di dieu, lauk mama sabalong. Mani ledis. Gini, nya barudak aya dongeng. Dongengna teh di hiji tempat aya awewe ibu-ibu cerewetna luar biasa. Ngomongna kieu. Aduh ibu, abdi mah bade ngalih. Pokoknya mah abdi mah bade ka tempat anu anyar, ka komplek anu anyar. Pasti tempat teh nyaman, tempat teh resep pikaresepen, rapi. Itu juga di dieu. Abdi mah mau beja-beja. Dulu ini saurang ngejawab kieu. Muhun ibu, sami abdi ge ngaraos bingah ibu ngalih teh. Mohonnya, hatur nuhun atuh. Muhun, kumargi ketaya ibu mah di dieu teh janten raoseun nyaman teu aya nu cerewet. Wah aya dongeng wa. Ieu mah dongeng naon ngaranna teh suami istri anu geus rada lila pan kamari mah panganten wa. Tah, hiji waktu aya suamina hanya salakina ngomong kieu. Hani, sayang, manis, cinta, di ulang tahun perkawinan urang anu kalima ieu akang rek mawa nyai ka tempat anu can pernah ku nyai didatangan salama salila 5 tahun laki rabi jeung akang. Pamajikanna ngajawab kieu. Kamana sayang? Ka Paris? Brazil? Cina? Kamana ka Hong Kong? Sanes nyai. Kamana atuh Kang? Ka dapur nyai. Jadi salila 5 tahun teh can pamajikanna tara ka dapur wa. Man, mun di dinya bobogohan sok merayu upanya. Sok, lamun engke papanggih jeung awewe sang si soulmate tanya. Si penerima hatimu bere sifat-sifat siga kieu menyayangi nya, optimis, nekat, yakin, elastis, jeung tekun. Pek singkat man. Disingkat. Monyet. Eta wa. Ayeuna Cangeh Gar menceritakan tentang suasana di pengadilan negeri agama. Hakim. Kenapa atuh saudara teh mau menceraikan istri Anda? Gini Pak. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Ini teh bukan masalah saya tidak cinta. Soalnya mengapa? Cek Pak Hakimna rada emosi. Karena istri saya diperkosa cek Pak Hakim dan Pak Jaksa. Hakimna tuluy ngomong kieu. Hah? Nah atuh ai diperkosa mah lainna dibelaan pamajikan teh. Karunya atuh. Batuk. Sanes naon Pak Hakim? Pas ku saya ditoong, pas nuju diperkosa teh, ku abi gerek dibelaan. Sempet na istri saya teh ganti posisi. Wah man, ara raya kene. Tah, ayeuna mah urang ngobrolkeun nu rabiesnya. Aya jelema datang ka dokter. Tah ieu obrolanana. Aduh dokter, cing pamariksakeun abdi. Aduh abdi teh duka kunaon ieu teh.
Coba nangkarak dulu Pak. Ya, tarik nafas. Ya, lepaskan. Lah bapak teh ini mengidap rabies Pak. Aduh, bakal fatal Pak. Aduh, kumaha tuh cep dokter, bapak teh kedah kumaha? Tenang dulu aja Pak. Cep dokter kagungan pulpen kertas, siang nyuhunkeun. Buat apa Pak mau bikin surat wasiat bapak teh? Naon atuh? Aduh sanes Pak, abdi mah rek nyieun daftar we saha-saha nu arek digegel ku abdi. Di hiji kampung nya ye aya pemuda papanggih di jalan terus aya obrolan jiga kieu. Hei cenah, halo, kok tidak meniru? Hei, halo, kamu wae atuh naon jeung mamawa monyet cenah. Cek si pemuda nu hiji deui teh, saha nu mawa monyet? Da urang mah mawa domba cenah. Cek nu hiji deui teh nya nu tadi nanya teh cenah. Saha nu nanya maneh? Justru urang mah nanya ka domba maneh cenah. Nah, ada bule, yo, sedang piknik ke Bandung, meuli es kalapa. Cek si bule ngomong kieu, Pak, saya es mau beli kalapa segelas. Si pedagang teh, teu aya Mr. Bule. Cek si bule na, saya pesan es kalapa bukan pepaya. Parantos Seep. Oh, nama saya bukan Asep. Bule teh toreknya, cek tukang dagang teh. Betul, nama saya Jurek. Si pedagang teh ngomel-ngomel deui, dasar bule pelegug cenah. Cek si bule na, apa kamu bilang? Saya ini manusia bukan guk-guk. Di terminal man. Ieu mah si uanya. Tah, manehna teh boga duit teh. Sakitu-sakituna aya tukang jeruk bari gogoro ka jeruk cenah. Jeruk ye, jeruk galut asli kareueut lah amis. Nah kitu. Di sisieunana aya tukang tahu. Tahu. Mangga barada ya tahu Sumedang asli. Wah, pokona mah dijamin pelem weh. Nikmat. Tah, eta si Uwa bingung jeruk kabita hayangnya ti ningali eta bulistirna cenah kararoneng di eta ningali tahu mah lagi hayang batik kumerot we jigana asin eta mahnya ngeproh. Aya hiji tukang dagang di sisieunana eta tukang tahu jeung tukang jeruk teu ngomong nanaon. Cek si Uwa teh cenah, nah tita tadi cacing wae teh nawarkeun mang. Na icalah naon teh? Ieu Den, ieu mah tahu rasa jeruk. Bade. Oh, kalorisan atuh ai kitu mah. Meser sabongsan. Wanci tengah peuting aya sapasang mojang jeung jajaka keur bobogohan. Naik motor ngebut pisan. Lalaunan atuh Kang, sieun ti gubrak Moal atuh nyi, coba geurah nangkep ye sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalaunan, tapi walernya patarosan akang ye. Naon teh Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit Kang. Abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi gerak buka heula helmna. Teras kalieu heula ka pengkar sakedap. Bari ngalieu ka tukang. Teh motor mah tetep we maju. Naon buktosna? Iya Kang. Muah. Isukna aya bejana yen di pengkolan aya motor nabrak gawir nu numpakna saurang awewe tur jeding beurna jeung saurang lalaki sirahna buncunur tur beungeutna lamedong kulipan setip. Tah, ieu mah dongeng di Jogja
Tapi punten ya sanes perkawis gempanya. Aya sepasang suami istri nginep di hiji hotel wa. Tah cek suami teh urang jalan-jalan ya cenah di Malioboro. Cek istri teh capek lah cenah geus abdi mah di dieu we sok akang we. Nya pondok cerita ini teh nya salakina teh. Tah pamajikanna sasarean wa di hotel dina kasurna. Barang ngaliwat kereta api gurujuk manehna teu karasa ragdag tina kasur. Lain bakatku ngagibrig eta non teh hotel nya ngaliwat kereta. Cenah kabeneranna meuleunan aya pedah kabeneran aya gempa merenya. Cek manehna teh naik deui kalacat deui kana dipan kana kasur. Tah barang ngaliwat deui kereta gurujuk rag deui tah tina kasur teh. 2 kali 3 kali amak manehna teh nelpon we nya ka eta teh ka front office. Wah, mana cenah manajerna? Tidak ka dieu. Teu balik cenah hotel teh. Tah pondok cerita datang we si manajerna teh. Naon Bu? Tah kieu abdi teh ragdag tina kasur gara-gara kereta ngaliwat. Nya, maknya Bu cenah. Teu percaya. Sok cobaan cenah. Sok lah cenah cek manajerna teh. Sarewe pagigir-gigir. Tah lalaki kabeneran manajerna teh pagigir-gigir dina kasur. Tah teu sawatara lila datang salakina tuluy gantawang teh ngamuk. Nanaonan sia cenah? Eubet sasarean jeung pamajikan aing. Eta manajer bingung ngajawabna wa. Bari nya, Pak punten Bapak sing percanten ka abdi Pak. Abdi nuju ngantosan kareta. Tahu peribahasa? Peribahasa artinya nyaho. Nya peribahasa gitu. Peribahasa. Tah pertanyaannya. Misalnya kita bagaikan air di daun talas artinya naon? Tenerap. Tanya. Jawab atuh. Jawab tenerap. Alus. Tah pertanyaannya kieu. Sambil menyelam minum air artinya naon? Engap. Lain. Naon atuh? Haus. Titeulem. Tah giliran ayeuna mah ngadongengkeun nini. Aya nini wa. Tah umurna kira-kira mah 65 tahun leuwih. Ngaranna gini nini. Tah ieu mah aneh. Nini ieu teh ngalahirkeun orok. Nya pokona mah geus kitu caritana bahwa 8 bulan punten nanti hamil reuneuh tah ngalahirkeun si nini teh. Tatanggana arek naon ngaranna ngalongok. Tiap datang ngomong kieu ini iraha abdi tiasa ningali orok nini. Cek si nini teh engke we cenah rada beurangan cenah kitu. Atuh nu ngalongok teh beurangna datang deui. Nini iraha abdi tiasa ningali orok nini. Aduh mahanya engke we lah cenah lamun geus cerik cenah. Bingungeun tah nu ngalongok teh. Nah abet nungguan cerik heula. Cek si nini teh apan bingung saya teh tadi nanden di mana jadi lamun cerik makan kadengi. Hiji mangsa aya nu gering ditanya ku dokter, man. Cenah nanya kieu, "Maneh sabaraha kali mandi?" "Abdi Pak, 3 kali cenah." "Na iraha wae eta teh?" "Kamari, isukan, pagito." "Ari ayeuna mah Sabtu atuh Pak," cenah. Dokterna cicing we. Nah, Sabtu kunaon emang? Libur. Hiji waktu wa ieu teh dongeng di jero leuweung di hutan. Aya tukang kai. Saenggeus manehna motong kai, teu kahaja eta kampakna digejebur kana walungan. Tah gancangna carita ngadua manehna teh nya mujasmedi lain ngadua mujasmedi turun we dewa tah barudak. Dewa mana? Dewa tapi lain dewa 18 dewa euy.
Tah cek dewa teh aya naon tukang kai. Abdi cenah ieu leungiteun kampak tapi teu bisa ngojay. Tah bakatku bager-bagerna eta dewa teuleum. Abus ka jero terus keluar manehna mawa kampak tina emas. Nu ieu kampaknya neh teh sanes Gusti cenah. Oh kela atuh jebur deui we. Terus ngaluarkeun kampak tina perak. Nu ieu nu maneh teh sanes Gusti. Dina hate eta dewa teh duh jujur pisan tukang kai cenah nya. Kejebur deui sakali deui terus ngaluarkeun tina beusi. Ieu nu maneh mohon Gusti eta nu abdi. Nyaan eta si dewa teh nepi ka dewa eta dewa naon teh kataji tuluy dibikeun ti luanana nya. Si kampak teh cenah lah nuhun Gusti. Ini teh tah si eta teh si tukang kai teh. Pas di perjalanan manehna poho jen maneh teh mawa pamajikan katoel nya kasenggol kejebur teh eta mah pamajikanana kana walungan da barudak. Tah gancangna carita dewa turun deui. Aya naon deui sajeng ceurik cenah. Ieu Gusti pamajikan abdi ti kejebur. Maneh mah ngagawekeun cenah nya. Kejebur manehna teh si dewa teh abus kana eta kana walungan. Pacenghul deui mawa desiratna sari. Eta ditanya ieu pamajikan maneh teh. Muhun Gusti eta cenah. Hiji waktu nya aya budak ngaranna Otong. Perjaka ting-ting lah ceritana. Tah si Otong teh ulin ka imah awewe. Lah hebat. Imah naon man? Awewe. Nah. Ieu teh nya cek si Otong teh kieu. Sayang, kita ke kamar yuk cenah. Alah euy. Si awewena teh aduh, yuk cenah nya. Pas teuing da geus di kamar tah si Otong teh. Cek si Otong nya menang dikunci teu cenah. Cek awewena teh sok wae kakang. Alah terus cek si Otong teh mun ditutup kumaha menang teu cek si awewena. Oh kenging kang. Alah nya pek teh geus kitu teh cek si Otong nya urang naik kana ranjang ning. Cek si awewena mangga. Alah pas terakhirnya cek si Otong teh tutup we nya cenah simutna. Si awewena teh dina pikirna nya tungtung nama daikeun oge euy si Otong cek si awewena teh nya. Tutup we atuh kang lah teu nanaon cenah bari senyum-senyum. Cek si Otong ngomong kieu, tuh tingali jam abdi tiasa hurung. Apan kita sendiri mengetahui rehna yang namanya Amerika eleh perang di Irak. Tah naon sababna? Selidik punya selidik, ternyata Amerika teh salah maca sandi. Orang Irak teh pinter, kusabab memang di Irak teh loba pisan TKI atawa TKW anu ti Indonesia. Manehna teh nyewa tukang nyieun kode na teh apa sandi na teh nyaeta orang Indonesia. Nepi ka beak eta pasukan Amerika kusabab sandina salah maca. Eusina siga kieu eta sandi. Weh, ngapain Desa nyerbu ke sindang bau ember? Di sindang tinta adinda terang-terang ba. Iya. Begitulah isi sandinya dan mereka tidak bisa menerjemahkannya.